من تقلا يتعلم علما غفر له قبل أن يخطوى. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sateuacanna nyaeta diteraskeun kana sakumaha balagan nyaeta urang sasarana ngabalag atanapi ngaos hiji kitab nyaeta namina kitab Safinah, kitab fikih, kitab praktek ibadah urang mulai nyaeta tina susuci make cai, tina syarat sahna salat nyaeta kedah wudu eta syaratna nyaeta ku cai anu mutlak. Langkung teu payun nyaeta mudah-mudahan kempelna urang di ieu tempat nyaeta kenging rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana nyaeta sejak tolab ilmu nyaeta niat di tempatna masing-masing sir dina hate nyaeta rek pindah ka tempat ilmu yakni di dieu masjid tasawuf rasul manin taqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayahtua. Tarak inget doang, can diomong-omong, can ngalengkah, can nyampe ke masjid, tarak inget doang, bukan tujuan doang, manin takola. Lihat ta'alama ilma sing saha jalma anu rek angkat, rek pindah ti hiji tempatna lihat ta'alama ilman. Tujuanna arek belajar ilmu agama. Tujuanna bade nambihan nyaeta pangarti tina agama. Gufiro lahu qabla ayahtu maka ka Allah dihampura eta jalma sameme ngalengkahkeun 2 sampeanan. Motos dilengkahkeun, motos nepi ka tempatna, caligna ngupingkeun anak sadayana. Fadilah keutamaan talab ilmu moal bisa dicacahkeun. Gede jasa. Bahkan sanajan bari sare oge ya dina bedug. Ngarande. Eta kumaha? Atuh tetep tutuh ganjaran pahala nyaeta talab ilmu mah. Ngarti teu ngarti ih heng kaduhung cenah. Tekahar teh ngajina ge atanapi teu diamalkeun atanapi henteu mawa buku henteu mawa pulpen tah eta kumaha tah eta sakumaha cek Rasul man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdala min ayyusalliya al-faraqatin tatawuan. Ieu nyaeta nerangkeun kautamaan, kahebatan, kaunggulan tolab ilmu. Tolab ilmu eta bisa ku cara ngupingkeun, bisa ku cara nyaeta belajar, doang santri, doang belajar nyaeta nyepeng buku sareng pulpen dicatat. Terutamina nyaeta jamiahan, nyaeta ngupingkeun ya. Biasanya lagi tengah catatan ya. Tapi insyaallah ku ngupingkeunna oge dina bangosana eta termasuk kalebetkeun talab ilmu sakumaha cek Rasul kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wala takun rabi'an ya gitu. Cek Rasul maraneh kudu jadi alim penerus aing cek Rasul anu nyebarkeun anu nerangkeun hukum Allah, nerangkeun praktek-praktek ibadah jalma alim. Nomor kahiji eta titah jadi jalma alim nu ngarti. Au muta'alliman teu bisa boro-boro jadi alim mah geus muta'alliman belajar belah dari seorang pelajar. Nu kadua, juang santri mawa buku mawa pulpen.
Tekaun henteu sempat ya boro-boro mau buku mau pulpen au mustami'an atawa geus Rasul teh oge ngupingkeun bae ngaji denge cenah eta kalebetkeun alhamdulillah urang sadayana sanajan ngumpul ngupingkeun ya eta mudah-mudahan kala kaasupkeun kana cariosan Rasul au muhibban atau cinta karena atau resep cinta resep karena ngaji gitu ngen tiasa awas misalnya aya halangan aya gitu wala takun eta khamisan ulah jadi jalma anu nomor kalimat cek Rasul jadi jalma alim teh jalma ngarti tina ilmu agama neruskeun perjuangan Rasul belajar henteu doang santri itunya nyekel buku muri kitab nyoret au mustami'an ngadengekeun henteu ngaji jamiahan gitu nya au muhibban atawa resep ge henteu kana ngaji sir-sirna acan saeutik-eutik acan dina hate wala takun khamisan ulah jadi nomor kalima teu jadina naon gitu terus jadi urang mah teh dia mayoritas seseueurna jadi nomor anu katilu au mustami'an jadi mustami' pendengar setia ngupingkeun hiji bab dina ilmu saur Rasul man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhalu min ayyusalliya alfa rakaatan tatawan sing saha jalma anu belajar hiji bab dina ilmu upamina nyaeta urang ayeuna sasarangan belajar hiji bab wudu ya atawa bab fikih awasan fikih masalah praktek ibadah masalah wudu salat atau salat rukun salat syarat sahna wudu batal utang bisa ngasah hiji bab deh hiji bab ya malu bihi aulam ya malu bihi rek diamalkeun tah aulam ya'mal bihi atau henteu diamalkeun nyaho nama ya, terang nama kana hukum ya. Tapi teu diamalkeun komo diamalkeun mah keur teu diamalkeun ge ngaji bae ongkoh ngaji bae ongkoh tah eta kumaha kan afdhalu min ayyusalli al-barakaatan tamtuan eta leuwih utama leuwih gagah daripada salat sunah 1000 rakaat utama keneh iuk di pangaosan ngarti teu ngarti diamalkeun teu diamalkeun eta leuwih utama komo nya bari ngopi nya ngopikeun bari ngarokok niat tolak ilmu tetep henteu kaganggukeun naon niat pasti di bumina masing-masing sir dina hate teu niat naon teu niat ngopi henteu nya henteu suka niat kopi teu suka niat aya barang dahar atonan kieu kitu teu niat sir murni mukhlis haji tolak ilmu tah eta leuwih utama leuwih bagus tibatan salat sunah 1000 rakaat pernah salat sunah 1000 rakaat gagah kene di pangaosan ya ngaji ilmu urang nerangkeun bab wudu makana ulah sombong ketika ngajina bab salat leuwih gagah tina salat sunah 1000 rakaat ulah dibanding-bandingkan 1000 rakaat 2 rakaat ya belum tentu salat sunah tahajud 2 rakaat urang ti penting geus are bulat mah aya urang pilihan bae ibadah sunah urang anu sakira-kira ku urang bisa atau henteu berat ka urang ya ieu tolabul ilmi haji kieu teu berat acan tapi ganjaranna kautamaan gede sebab naon sebab ilmu eta sanajan ibadahna kedep rajin tetep lamun teu jeung ilmu na mah teu nyaho kana hukum-hukumna kitu meureun nya makana utama keneh ngaji ais ngaji mah pan ke ngarti nya dina praktek salat urang pan urang meureun nya kewajiban salat meureun kumaha ge urang ngayakinkeun bahwa salat teh wajib urang sok dipigawe pan eta kudu jeung ilmuna
aya nyata syaratna aya rukunna supaya sah diterima ku Allah. Tak ari ngaji mah insyaallah anu tadinya teu terang insyaallah urang sasarangan dibuka kitabna di awal sasarangan cek alim ulama gitu urang praktekkeun dina ibadah urang. Seueur lah anu can masih kagarap ku urang dina ilmu praktek ibadah dina salat nya. Seueur kamari-kamari contoh kecilna anu sakira-kira anu sekira-kira teu sadar urang orang eta teh diatur dina keur salat nya eta tina ngangkat leungeun teh jeung sajabana tidak ngangkat leungeun bagi diatur teu sembarangan. Insyaallah hari ngaos mah terus gitu itu angkat leungeun insyaallah ya. Tah mudah-mudahan urang sadayana nyaeta dipasihan cinta resep kana talab ilmu. Amin. Eta utamana kautamaan gede. Dek. Eta. Geus teuy. Kaharti teh kaharti tadi teh. Penting mah urang niat talab ilmu di mana urang sasaran ngaji hiji bab eta geus utamana melebihi keutamaan salat sunah 1000 rakaat salat sunah. Tah sakitu bae eta mah eta masalah tambahan deui hadis nama dina masalah thalab ilmu. Ayeuna urang muncak kana sakumaha aosan urang eta balagan